Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah dulur barani. Patepang deui dina acara anu maneuh. Eta dongeng Sunda nu disiarkeun saban dinten ku radio siaran pendidikan barani, Radio Bandung nu dipigandrung. Dongeng Sunda ieu nu digarap ku simkuring pun Ius teh. Tanapi Kang Ius carita anu digarap teh nyaeta Si Buntung jeung Jaka Santang biasana Sukandar. Dulur barani supados teu nyangkolong kana waktos sumangga kasadayana dulur-dulur barani keratatan-tahatan manco dina radiona sewang-sewangan. Urang teraskeun kumaha hanca garapan anu katuna dina dinten kamari. Ku kituna sokah kaparayun sadayana derah. Aduh Jang Santang, si aya naon-naon ke deh. Medi hayangan melu. Da ieu mah mung bade ngintip unggul mang. Geraheun ari kapenak mah. Nyapir aku bade diantep Ngiring Nya, abi geus sarua manya atuh. Si aya naon-naon deh. Ngiring akang ge. Nya ngiring. Banda oge nyeleungkeung embungeun ditinggalkeun. Kitu nya. Ari saena mah teu kedah seueur-seueur. Margi biliga mah opatan ge cekap. Bapak Ki Jari Jang Santang sareng Jang Sidik. Kampil upama Poyogi mah tangtos ka dieu disusulan ku Ki Jari. Manor Suma ngasongkeun alesan. Tah geuning. Mang Medi wayahna we nya oge Kang Bana. Jaka Santang bari rutret kanu duaan. Nyari kitu mah teu naon atuh Jang. Akhirna Medi ngelehan maneh nya kitu deui bana. Teu naon can dibawa oge lantaran nya loba-loba teuing mah matak gaman. Mangga atuh Jang Santang bilih ka bujang wengi ieu teh. Mandor Suma ngajakan ini. Moal wartos lagi tuh Pak kapan eta? Tos bieu ku bapak mangga bae saurna cenah mung kedah cing saring cing hati-hati kitu tah. Mangga tuh. Wayana we Mang Medi Kang Bana. Hayu atuh Dik. Jaka Santang saterusna ngahayukeun ka Sidik. Geus kitu mah jerat-jerut tarurun datang keluar kuliweuh di katukangeun bedeng. Terus mapai-mapai kamalir. Nyatana kamalir saat anu brasna ka kebon enteh. Tidinya kakara norobos mapai jalan satapak. Taneuh nu ditincak teh karasana teh beueus. Nyatana semu-semu leueur. Tapi teuas bubuhan katincakan sapopoena. Geus meunang sababaraha patok kebon enteh nu kaliwatan. Kakara tincakeun teh nurugdug. Deudeulean teh teu matak nolog teuing lantaran alusna teh dicaangan ku bulan anu sapasi. Lamun seuk direret ka luhur bulan teh siga nuturkeun beak tungtung kebon jelig nincak jalan koral. Maksud mah dek terus mentas pikeun norobos deui ka kebon teh anu aya di pentas di ditu. Netek ayeuna mah tincakeun teh. Lantaran kabireungeuna oge kebon teh semu-semu nanjeur. Tapi kakara gedek mentas Manor Suma nu panghareupna ngadadak ngarandeg munur. Atuh nu aya di satukangeunana oge jadi kabawa munur ngelok. Nyatana ngelok deui ka kebon teh. Malah Ki Jari manupang paneurina harita teh manehna mah tacan nincak jalan kora. Aya naon Pak? Jaka Santang nu aya di satukangeun Manor Suma nanyakeun ngaharewos. Aya nu leumpang dibolakeun jatuh. Kelanan bilih komplotanana Manor ka dieu Jang. Manor Suma ngajawabna ku harewos deui. Cingan bisinya orang-orang icik-icik ku kuring.
Sidik bari maju ka hareup heg nyela ka tukangeun Manor Suma. Jadi aya di hareupeun Jaka Santang. Sidik mah sok seselanap ya. Jaka Santang bari nadik tak-tak na Sidik. Bongan Santang mah sok habak geuning. Sidik bari mali ka tukang, nyeh manehna seuri. Wayahna we atuh. Ari jadi adi ulah sok hayang nyatana neuraan kana jadi lanjutnya. Jaka Santang bari ngahehe. Lanceuk hawak ieu mah. Keur naon? Nambung geus jadi boga lanceuk kuring. Ari teu deh. Lain embungan eta we ulah sok hawak atuh. Agehan ari aya hancangeun teh. Rajeun mere Santang mah nu komero nah heh. Sidik bari ngahehe ngalieu ka tukang. Manor Suma harita ngaharewos. Pak Jumron geuning. Sabar urang, Pak. Jaka Santang nanyakeun, "Mane dia batek beuheung teh hayang bisa nempo, tapi lapur lantaran kahalangan ku Sidik." "Tuan, mung duka saha ieu nu saurang deui mah." "Alah, kabenaran. Jeung Pawahidi geuning. Keun Pak Jumron mah urang icip-icip ku kuring." Sidik giak naker. "Tutup banget ku wawalun supaya ulah kanyahoan. Keun Pawahidi mah urang kejerot ku kuring." Jaka Santang bari ngusiol ngaluarkeun wawaluna. Rap dipake nutup beungeutna. Nya kitu deui Sidik pada nyumputkeun beungeut. Calik-calik we bapak mah nya." Jaka Santang bari nerejel ka gigir. Sedengkeun Sidik geus ngareneng jeung Manor Suma gigireun belah katuhu. Memang teu salah. Anu keur laleumpang teh nyatana Pawahidi jeung Pak Jumron. Malah maksudna oge memang deuk mengkol pisan ka jalan eta. Lantaran jalan terobosan teh heureut. Atuh Pak Jumron miheulaan mengkol pugu we ari lol ari cedak bae jojo disampakeun peureub Manor Suma. Pak Jumron kontan nyeuweung. Pang-pang nama ari tina ku ngarasa reuas mah teu pupugu jol-jol aya anu nyayang kana tukang irung. Blak bae manehna teh tijengkang. Ari Pawahidi lain gancang nanle mireungeuh dulur ngageblag teh. Bari nyeleuweung teh, ieu mah manehna kalaka ngejat lantaran sarua pada ngarasa reuas. Atuh teu katulungan, bek bae Pak Jumron teh nangkarak bengkang. Lumayan sirana ngabeletuk kana batu kora. Mantang reuas Jumron. Sidik ngahehe, bari ngajorelat luncat ka jalan kora. Tapi dampal suku kencana asana teh karohanaker hayo sirah Pak Jumron nu kakaracan kateng ngadon dijejak. Atuh peletuk deui bae sirah Pak Jumron teh kudu bantrok jeung batu-batu koral nu memang balatak sarta sareukeut. "Sedan syahid Pawahidi rikat nyeudeg ka Sidik. Orok aya Jaka Santang sakilat ngabelesat ka hareup jebrot. Peureupna ngahanca careham Pawahidi anu belah katuhu. Pawahidi teh ngajengkang ka gigir. Tacan ge manehna bisa naon-naon peureub kenca Jaka Santang geus ngahanca deui ari cedak ari kebut bae atuh Pawahidi teh namru. Cabot keur kitu korejat Pak Jumron hudang ret ka Sidik jorelat manehna luncat bari nyamberkeun peureupna. Tapi Sidik rikat ngareundeuk dina gerakan monyet ngemil. Brut ceuli Pak Jumron teh dijamret ku gerakan monyet naruk hangsana. "Kancing geus ya." Pak Jumron ngoceak bari rikat ngagilek nyerong atuhu. Ngabarengan nyebrutna peureub kenca semu nyela bumi deuk ngadagor sirah Sidik. Anu harita teh posisina masih kene ngareundeuk. Orok aya Sidik ngagentak ngarempot dulur. Ngarempotkeun badanna ku jalan narik suku ka tukang. Deus pigeurang Pak Jumron teh dihanca ku teunggelan kedet. Jrot peureub kenca Sidik kahanca palipisan Pak Jumron. Anu belah kenca aduh. Pak Jumron ngagerung bari badanna ngajengkang ka tukang. Hiuk tonjokan leungeun katuhu Sidik deuk nyusul tepus. Tapi ngadadak ti belah kebon entaseun jalannya eta nu bakal dipake jajalaneun ku Manor Suma sabaturna. Aya nu ngabelesat sarta langsung nyampeuk ka palebah Sidik. Jebrot peureub peureupna ngahanca sirah. Aduh Sidik aya nama anu ngagerung sarta teu ngalobakeun ni pamola kebut bae manehna namru. Podaran da sakalian Jumron. Anu anyar datang teh marentah. Pak Jumron saeutik oge teu mungpang memang kahayangna oge kitu atuh.
serepet bae manehna teh mesat bedogna hiuk dihembatkeun ka Sidik anu keur ngabebengka. Nyeblakna hate Jaka Santang geus lain caturkeun deui barang karelet kolebat bedog Pajumron anu geus moal salah deui bakal ngajekek kana tarang Sidik anu harita keur ngabebengkang. Ku kitu ngagentak manehna Malik sarta maksudna mah deuk ngajorelat pikeun nyamberkeun beureupna ka Pajumron. Orok aya Pak Wahidi nu keur waktu tadi ngagebut Namrud teh manehna ngagentak ngagurinjal sarta langsung ngarontok sukuna Jaka Santang. Gerewel benang ditewak geus teu kudu ditarik oge kontan badan Jaka Santang jol ngeleab ka hareup lantaran teu beda tilu direngkas. Jaba deui jol dipapag ku peureub Kisilah. Anu anyar datangnya eta nu tadi muntas nembuk sirahna Sidik. Anu tumurahna ka Jaka Santang jadi katuru katutu. Badan anu keur ngoleab ka hareup teh ari cekuk dihanca sirahna ngadadak balik deui ka tukang. Sarta saterusna Jaka Santang ngageblak nangkarak bengkang. Ku kituna geus bisa kaukur kumaha kahebatan gempuran eta jalma teh. Tapi bareng jeung eta Manor Suma nu keur waktu tadi teu pipilueun lantaran sasakna teu kabagean hancengan ngagentak manehna loncat ka tengah jalan bari langsung nyabetkeun bedogna kana bedog Pajumron anu keur nyerepet ka handap deuk ngahanca tarang Sidik. Ukur kali sesentian deui anggangna tina sasaran. Terang! Gerakan bedog Pajumron geus bisa digagalkeun. Hiuk crot! Peureub kenca Manor Suma geus teu bisa disingkahan deui ngagejrot kana careham Pajumron. Anu tumrapna teu ampun digebut bae atuh Pajumron teh nangkarak bari ngagerung nahan ka nyeri. Jaba sirahna ngabeletuk kana batu koral deui nu lalencop sadeukeut teh. Me bareng jeung ngajorelatna Manor Suma tadi, Ki Jahri oge babarengan nuturkeun loncat ka tengah jalan ngan bae pikeun manehanna mah kalaka saperti oray nyampeurkeun paneunggul dulur. Lantaran ali cere nincak taneuh, ari gebut bae manehna mah ti beubeut. Mana horeng dicampakeun peureupna Kisilah anu kabeneran manehna deuk ngahanca Manor Suma, ari lol Ki Jahri atuh cedak bae kabentur jadi katempuhan buntut mau. Kunyuk teh pedalaku teh coba jadi hayam lisung. Mendong nyara rumputkeun beungeut deuleu. Ari bener-bener mah lalaki. Kisilah bari ngagakak tius bae peureupna deuk ngagempur Manor Suma. Sarta sanajan Manor Suma rikat nyingcet tambari nyabetkeun budogna keukeuh we kabeunangan lantaran kalawan sakilat naker Kisilah teh nadik dileungeun ka tuhuna. Tapi peureub kencana ngadius dina kecepetan luar biasa. Ngagejrot kana careham nu beulah ka tuhu anu daek teu daek kapaksa manehna kudu ngagerung. Bari hatena mah lain di ngaranjungna. Lain dume ngaranapan gempuranana tapi eta nu kadenge pok-pokanana mana horeng lawan anyar teh nu taya lianti Bah Urto. Guruna Pak Wahidi anu sakaligus jadi tulang tonggongna Manor Kari. Waktu peureub Bah Urto nyebrut deui, Manor Suma teu gugup. Sok sanajan hatena mah geus ngakuyen manehna teh moal tahan lamun kudu patelak jeung Bah Urto mah anu memangna geus kakoncara kahebatanana. Ku kituna ngagentak manehna luncat ka belah kenca pikeun nyingkahan gempuran Bah Urto anu bakal ngacedak kana sirahna. Tapi kanyataanna mah gerak tindakna Bah Urto teh tetela teu bisa disingkahan kitu wae. Sakilat manehna ngagojorelat ngabarengan gilekna awak nuturkeun posisi lawan, sedengkeun dua leungeunna dilonjorkeun ka hareup nu tumurapna ka Manor Suma geus matak ngaranjug deui bae. Manehna teu gana-gana wani nakiskeun leungeunna lantaran geus kaijir moal aya paedahna. Salaka leungeun manehana nawe engke anu bakal beunang ditewak ku Bah Urto. Ku kituna maksudna Bah Urto tetela dina kecepatanna teh matak gempeur atuh kalawan. Sakilat leungeun kencana dironjangkeun sarta geus hasil bisa newak pepeuteuyanana Manor Suma anu beulah ka tuhu. Bareng jeung eta peureub ka tuhuna Bah Urto geus ngadius deuk nyengsolkeun carehan. Nambae geus kitu we dasar Manor Suma kudu salamet. Ki Jahri nu harita keur ngudupung keneh teh ngagentak manehna hudang sarta teu antap wara digabrug ngarontok kana sukuna Bah Urto. Nya atuh teu ampun deui tumurapna ka Bah Urto nepikeun ka ngagero reuwas bari badanna nu sakitu jangkung badagna teh langsung ngoleab ka hareup. Bek manehna ti susu tarangna pisan anu pangheulana bantrok jeung batu koral kontan harita keneh oge jantower. Jadi mah deuleu wawaresna ti aing sia.
Ki Jahri ngahehe ngeunah seuri bari paparah nama dek gancang nangtung. Orok kaya kumanehna sama sakali teka titen. Bah Urto nu harita keunang ku bante sakilat nyejehkeun nampal suku katuhuna ka tukang. Teu salah di ari cidak teh nejeh kana dadana pisan atuh kontan Ki Jahri ngagoak bari badana ngageblag ka tukang. Manjang ngabungoh anjing setan. Bah Uro nyorowok bari ngagentak ngagurinjal hudang. Corelat manena luncat yang berkendang pa suku kencana kana sira Ki Jahri nu harita keur ngajurung kurung dek hudang. Sedengkeun dengan katuhuna Bah Urto sakilat nyamber gadona Manor Suma. Lantaran gerakanana estuning kacida cepetna sarta sama sakali teu disangka-sangka yen Bah Urto bakal kitu pamolahna. Boh ku Ki Jahri boh Manor Suma geus teu bisa naon-naon diiwati kudu narima kana nasibna. Ki Jahri ngagebru karena asal tadi seungkeun Manor Suma ngagebut rag-ragna diuk bujuna ti teuneut satakerna kana koral jalan. Memang nyata kehebatanana Bah Urto teh teu beunang diralaworakeun. Jaka santang jeung Sidik anu keur waktu tadi ngajorongkeng keneh dina ngajorelatna deui teh duanana langsung narajang kalawan lawana. Mun Jaka santang nyebrutkeun peureupna ka bawah hidi, sedengkeun Sidik ngagapruk ka Pajumron anu harita geus hudang deui. Kolebat bedogna disabetkeun dipake mapag peureub Sidik anu deuk ngagempur carehamna. Tapi Sidik teu kapalingan gerak ngagentak mana narik di leungeunna ngabarengan tangalalapna badan sagemblengna ka handap. Brek manehna depok dina gerakan ulin pamonyet cedak peureub kencana nyasab kana beuteuk. Euy. Pajumron nganggerung bari ngajereg-jeg ka tukang. Sedengkeun bedogna terus nyabet ka handap deuk narok kana hulu. Sidik rikat ngabalieureun beungeutna. Ngabarengan gerak leungeun kencana. Cuk pigelang Pajumron dihanca ku teungeulan kepang. Crik bedog Pajumron lesot tina panyekelna. Bareng jeung eta corelat Sidik ngajaul bari nyameurekeun dampal sukuna. Anu kenca anu teu salah di ngajekuk kana iga burung Pajumron. Cuk gelo ya. Narekan atuh Pajumron teh bari sateka pola ngajaga kasaimbangan badana supaya ulah nepikeun ka ngagebruk ka gigir. Geus kitu kilek manehna malik ngenca sarta langsung ngadiuskeun peureub katuhuna. Deus peureub Pajumron disampakeun gerakan Dewa Samadi sarta pigelangna pisan beunang digunting. Bareng jeung eta dua peureub Sidik nyabrut ka hareup ngabarengan peureupna Pajumron anu harita ditarik deui lantaran meuntas digunting. Duk teu salah di jurus kembar nembrakanana. Ayeeh Pajumron ngagerung bari badana ngajereg-jeg ka tukang. Tapi gerakan Sidik teu kaneg srog manehna ngasupkeun suku kencana ngagunakeun jalan jero. Sedengkeun dua leungeunna dihembatkeun cedak sirah Pajumron teh dikepang palebah puhu ceulin. Coba wow. Pajumron ngoceak bari badana daing degan pru bae manehna namru sarta terus gegerungan. Alah jeung aing siapa lawan teh setan. Bah Urto nyorowok bari ngagajleng ka palebah Sidik. Sedengkeun peureupna ngadius deuk ngadagor careham. Sidik ngagentak malik sarta langsung ngareuneup ngagunakeun gerakan monyet kemil. Corelat ramo-ramo kencana nyambeurkeun gerakan cara dinok-trok deuk ngahanca genggerong. Tapi Bah Urto saeutik oge teu ngejat. Kalawan sakicepna keur manehna geus pisan newak ramo-ramo Sidik ku leungeun kencana. Sedengkeun peureub katuhuna anu tadi kungsi poos ayeuna ngahiuk ka handap mangrupa gempuran anu rek mupeg Sidik. Orok kaya Sidik oge lain mangrupakeun lawan nu babari beakeun hoja. Sakilat leungeun katuhuna meta di handap. Nurutan Medi ngagunakeun gerakan comot dage. Sanajan bener ge tersepeun ngagunakeun gerakan ieu teh, tapi ayeuna mah kapaksa lantaran taya di jalan sajen pikeun nyalametkeun diri. Nya lumayan oge hasilna ari gerobol ari gurubug bae teh Bah Urto teh menyorong banggar waras ya jui gajah. Bah Urto ngejat tiba baranting ka tukang bari beungeutna muringis nahan ka nyeri. Masih kene untung sakitu ge lantaran Sidik rada asa-asa kene. Cacakan lamun sakrawakna sarta terus dicentok mah piraku teu kontan ngajeh. Kawasna bae bakat tingku kaceda amekna. Dumeh lawana geus wani-wani ngaganggu karena kantong jimatna nu cadu dicabak ku jalma sejen. Gantap parah di seret bae Bah Urto nyambut bedogna.
kolebat disabet kendek nih gas beheung nyuruntul nyatana datangna tigir ulah kenca. Kebayang dulunya nu amak teh geuningan nya atuh kantong jelema teh cabak batur teu sudi atuh. Sidik ngagentak ngareuneup dina gerakan monyet kemil corelat ka kenca ngagunakeun gerakan hapapina ngeun katuhuna ngaheat dipake mabuk pigelang baur to anu keur nyekel bedog sedengkeun leungeun kencana ngaheat deuk mepeg bunuh. Tapi baur to oge cukup ngarti kana pibahayaeun mah. Rikat manehna ngangslotkeun suku katuhuna ka hareup ngabarengan gerakna leungeun kenca dihadangkeun ka luhur pikeun mapag leungeun lawan anu deuk mapeg kana punukna. Sedengkeun leungeun lawan nu tadi deuk ngababuk pigelang kumanehna diantep lantaran pasti bakal ditarik deui. Puguh bedogna terus dibalikeun nyewuk nyatana kabelah katuhu deuk ngababad puhu pingping. Hal ieu teh tumrapna ka Sidik matak ngaranyug oge dulur. Ku kituna ngagentak manehna luncat ka tukang. Tapi gerakan bedog baur to terus nyuruntul malah ayeuna mah deuk ngababada suku. Sidik rikat luncat ka luhur pikeun nyalametkeun sukuna. Orokaya bedog baur to sakilat dirojokeun ka luhur nyolocoskeun congo bedog deuk dipake nojos palangkakan. Tapi Sidik bener-bener mangrupa hiji lawan nu cukup tangguh sarta nu motekar daya pikirna. Sanajan kaayaan badana keur ngangkang di luhur kalawan manis pisan manehna geus bisa ngageblageun badana ka tukang bari sateka pola nejeh pigeulangna baur to anu ngajadikeun gerakan bedogna baur to ngoleweng ka gigir. Bruk! Badan Sidik garag-garagna nangkarak sarta salamet palangkakanana teu nepikeun ka tiru ku congo bedog. Tapi gerakan bedog baur to nu tadi kungsi ngeleweng teh lantaran ditajeh ku Sidik ayeuna terus ngaheat deuk ngahanca badan Sidik anu masih keneh nangkarak. Kolebat terus ngahanca taneuh lantaran Sidik ngagentak ngagunakeun gerakan gorentel monyet sarta majuna teh kalebah baur to pisan. Puguh we lain bae Sidik geus bisa salamet tina ancaman seseukeut bedog lawana. Tapi oge baur to teu bisa leupas tina mamalana anu timbulna nyatana ku hojahna Sidik bieu teh lantaran saharita teh suku baur to terus ku Sidik dirampid ku dua leungeunna anu tumrepna baur to kapaksa badanna ngoleab sarta kebut bae rag-ragna nangkarak bengkang teu beda ti tangkal caringin anu rungkat. Aduh, sejan pulang ieu. Baur to nyarekan bari ngagentak ngorejat hudang deui dius ngirimkeun panimpugna. Sidik rikat ngalegotkeun awakna terus ngaborengkal bari nyameurekeun deui gerakan teu dinok-nokna. Baur to ngagentak ngageser ngalametkeun igana bari ngahiuk deuk mapege punuk. Tapi Sidik kasit ngajaul ka tukang ngagunakeun gerakan jeler kasaatan panglalerti nu jadi bapa. Baur to terus nyusul tepus bari ngahambatkeun geungelan leungeun katuhuna. Tapi Sidik teu eleh likat manehna ngagentak ngalepkeun badana dina gerakan sero nyusup bari ngahambatkeun dampal leungeunna dina gerakan babad alas deuk ngahanca buah bitis. Ngan bae kapaksa poos lantaran baur to ngagentak luncat bari nejehkeun dampal sukuna kana sirah cedak teu salah deui keuna kana sasaran. Tapi bareng jeung eta dampal leungeun Sidik ngaheat ngagunakeun tenggelan kedet deus mumuncangan baur to teu bisa disalametkeun karasana babajegna nyatana asa pegat. Mun Sidik terus nyatana nyungkruk bari lungleng leneng sarta tetenjoan ngadadak ruirai kararoneng. Sedengkeun baur to oge teu bisa leupas tina mamalana. Nyatana beungeutna muringis nahan kanyeri bari sukuna dijungjungkeun sabeula. Karasana lain dinya nyautan. Sabot keur kitu di sisi kebon peuntaseun jalan aya anu ngagajeng mana horeng si Anta. Pangna datang ka dinya ngahaja nyusul baur to. Lantaran tadi teh ditalatahan kudu nuturkeun. Tadina baur to teh deuk ngajakan si Anta ngan kabeneran si Antana teh keur teu nyampak di tempatna. Biasa keur udah ador heula neangan hiburan anu teu halal. Ki Jahri anu memangna keur nganggur lantaran teu kabagian hancangeun
manehna teh kapalingan yen nu anya datang teh anak buahna Pawahidi. Ku kituna teu antap waras sabrut bae manehna miheulaan Narajang. Atuh pikeun si Anta mah geus teu kudu mikir di dua kali. Nyereungeuh anu nyereudeg teh ngagentak manehna ngalegot ka gigir. Nakiskeun leungeun katuhuna bari jeung nyebrutkeun peureup kencana. Ngan bae Ki Jahri oge dulur lain jalma anu kosong bolos strong atuh. Mana ngahaja dibawa ku Manor Suma oge. Mireungeuh hojana si Anta teh sakilat manehna ngajorelat ka belah katuhun si Anta. Bari nyamberkeun peureup mandeg ngadagor kana Careham. Oro kaya si Anta lumayan cingeusna. Ngagentak manehna mundur dua lengkah pros panoyok Ki Jahri teh ukur nobros angin. Sarta nyolontonna teh percis ngelewatan beungeutna si Anta. Atuh teu antap wara dihabek bae ku si Anta teh diketik di geulangna. Bareng jeung eta peureup katuhu si Anta ngabelesur sarta teu salade ngadagor kana Carehamna Ki Jahri. Ki Jahri ngagero bari badanna ngajereg jaga gigir. Geus kitu dius deui peureup kenca si Anta teh nyusul tepus. Oro kaya Ki Jahri moal mikeun lamun kudu terus-terusan jadi sasaran peureup si Anta mah. Ku kituna ngagentak manehna narik suku katuhuna ka tukang. Pros ayeuna mah leungeunna si Anta teh nyatana nu nyolontor ka hareupeunana sarta teu antap wara dikrawak bae ku Ki Jahri ditewak langsung dicentok satakerna. Geus kitu srog suku katuhu Ki Jahri diasupkeun deui langsung ngageduk ngahakan ka kemplongna. Duk. Atuh si Anta bareng jeung eta dua leungeunna Ki Jahri sakilat ngaheat ngawangun deungeulan kembar. Nu teu salah deui ngagejret kana pundukna si Anta. Ari jedak ari gerung bae atuh si Anta teh ngagerung bari badana langsung nangkuban. Sarta kakara oge manehna ngajurung kunung dek maksakeun hudang. Dampal suku kenca Ki Jahri geus ngajedak manten ngajejek kana sirah. Nu antukna pluk si Anta teh nyungkruk deui kegerungan teu beda ti sora muning anu dipeunci. Di sejen pihak dulur nya eta Manor Suma. Padungdungna jojoh jeung Pajumron. Saculna ti sidik teh sarta saenggeusna Pajumron nganyorejat hudang teh tina ngajurarohna tadi. Sabrut bae manehna Narajang ka Manor Suma. Ngan bae Manor Suma ka Cidawasna. Memeh peureup Pajumron nyampeuk ngagentak manehna ngangsrodgeun suku kencana ngagunakeun jalan jero ngabarengan gerakna leungeun kenca dipake mapag pigeulangna Pajumron. Deus leungeun Pajumron nepikeun ka ngoleweng bantrok jeung hiji deungeulan nu geus bisa ngungkulan tanaga gempuran manehanana. Bareng jeung eta peureup katuhu Manor Suma sakilat ngabelesur jerot ngahanca gado. Waduh, Pajumron ngagerung Carehamna asa bengo. Tapi ari daya gerakna mah teu kurang-kurang. Manehna ngagentak ngagilirkeun badanna nyerong enca ngabarengan nilepna leungeun katuhu srog suku katuhuna maju jerot sikuna nyatok gado Manor Suma. Hiu deungeulan leungeun katuhu Manor Suma deuk ngahanca sirah. Tapi Pajumron ngagentak ngagilirkeun badanna ka katuhu srog mundur balik deui kana posisi saperti tadi. Des gerakan leungeun katuhu Manor Suma digagalkeun ku takisan leungeun kencana. Bareng jeung eta peureup katuhu Pajumron ngadius dina kecepatan nu lain takis-takisan. Jerot ayeuna mah gado Manor Suma anu karasana asa nyengsol. Bari sirahna ngadang heuk saratak kuda-kudana pajengjar dulur. Karasa sia-siadan. Pajumron ngahehe bari paparahna mah deuk ngarames beuheung ngendek terus dicekek supaya ulah bisa budi deui. Oro kaya tumurapna ka Manor Suma mah teu beda tinu dibere pamuntangan. Teu antap para di pigeulangna Pajumron teh ditewak duaanana ku leungeun kenca katuhu. Bareng jeung eta corelat tuur katuhu Manor Suma ngajol. Duk! Ulu angeun Pajumron dibeset. Satakerna atuh Pajumron teh ngagerung geus kitu mah kulawit dua leungeun Manor Suma teh ngaheat ka handap. Cedak dua gigirna Pajumron dihancak ku teungeulan kepang. Wow. Pajumron ngoceak sarta geus teu kudu ngalobakeun dicorekan. Gebut bae manehna Amru. Dug sak teu usik deui ari lain kadenge sorana mah anu gegerungan. Sedengkeun Pawahidi nu keur nyang hareupan Jaka Santang. Pugu keur waktu ti heula oge manehna teh geus kabuktian jadi pacundang.
Ayeuna oge nya kitu keneh moal teu kitu nasibna. Manehna terus-terusan didesek geus teu dibere kesempatan pikeun nyeungat. Cakan namun manehna nyahueun yen lawanna teh Jaka Santang, manehna moal make terus-terusan ngalawan. Tadi ge geus ngabecir deui lumpat. Geus aya 2-3 kalian manehna ngagunakeun gerakan taji malela, tapi ngan gagal jeung gagal bae, teu bisa diandalkeun pikeun nandingan wewesen anu jadi lawan. Nu antukna pawahidi geus teu bisa naon-naon diiwati kudu Namru, leungit budi ilang daya ngajabapang di pakalangan, jadi korban gerakan heulang macok anu ngagabres kana iga burungna. Sanajan bener ramo-ramo Jaka Santang teh teu ngabelebes, nyatana nembus kana kulit, pangaruh ilmu kawedukanana. Tapi ari mamalakna mah teu kurang-kurang, daya tawe manehna nepikeun kagolok-golokan ngutakeun getih hirup. Ayeuna dulur Barani nu keur masih keneh ragot teh Sidik jeung Mbah Urto. Ku sabrehan oge geus bisa dipastikeun yen tingkat pangabisana Sidik teh saimbang. Tapi manehna eleh tanaga sarta kurang asak pangalaman. Katambah deui daya tahan Mbah Urto teh tetelam tak ngagetkeun. Nu matak mun dititenan mah Sidik teh kawas nu kacidari puheunana. Manehna mindeng ngagebutkeunna ku gembruran peureup-peureup Mbah Urto. Tapi sanajan kitu pikeun Sidik mah teu matak ngajadikeun leutik hate. Atuh dina malesna narajang teu wudu tumurapna ka Mbah Urto, matak gagalapakan oge. Jaka Santang nu harita anteng nempokeun hatena manata ku hayang ngabantuan, ngan geus tangtu hal ieu teh pikeun Sidik mah moal sugemaeun. Nu antukna manehna mah cicing-cicing we bari panon mah teu lepas titenan gerak-gerikna. Ngan engke di mana Sidik geus yakin teu sanggupeun deui nyatana ngalawan, pasti manehna nu bakal maju. Wah, bagus. Tong dipaksakeun sehari geus teu kuat mencuri. Mbah Urto ngahaha bari terus nyered lawan ku tonjokan-tonjokan anu ting belesur matak paur. Mantong kalakanya capek deui, hayu gerak tewak jadi karua ali bisa mah. Sidik nambalang bae rikat ngolebat, nyatana kagigireun Mbah Urto. Bari ngajorelatkeun leungeunna, kaprot darat. Gerakan cakar monyet ngahanca kana beungeut. Gelo sia. Mbah Urto nyarekan bari ngagentak malik sarta beureup nama teu kandeg ngadius, tapi Sidik ngagentak ngawangun gerakan kalakai katebak angin. Plos atuh panimpugna Mbah Urto teh ngahanca angin. Ditimpah deui nya kitu keneh tonjokanana ngageblos lantaran sasaranana terus ngoleab teu bisa ka tepi ku peureupna. Mandong goba jingkah sesejan. Mbah Urto bari but-but ngahujanan ku peureupna. Tapi tetep we badan Sidik teh hese naker ditembus peureut, gempuran-gempuran anu sakitu hebatna teh kala kating belesur teu puguh. Tu antukna reg bae Mbah Urto teh eureun. Ngareret heula ka murid-muridna anu waktu tadi ngajaroprak. Kaayaanana beut matak ngahariwangkeun lantaran tetela geus taya dayana deui. Nah kalaka eureun barea, hayo geura gunakeun deui teh peureub madu teh. Sidik lelewana matak nama-nama ngaheab hatena nu jadi lawan. Kanjing ieu. Mbah Urto nu memang nafsuna geus kacida nyata ngagugudugna. Sebut bae manehna ngagunakeun gerakan taji malela. Nu pikeun Sidik mah cukup geus nganyahoankeun yen ieu teh nyatana teu kurang-kurang hebatna. Ku kituna ngagentak manehna jingkrak dina gerakan hapapina. Mbah Urto rikat malik, tapi Sidik ngagentak ngolebat dina lengkah salapan. Nyatana kabelah kenca. Hapuk bae punuk Mbah Urto teh diketik. Dulur Barani, tapi manehna kalaka malik bari nyurundulkeun sirahna. Nyatana ngadagor-gado. Sedengkeun ramo-ramo leungeun kenca katuhuna nyawuk deuk ngagorok weuheung. Sidik rikat ngageserkeun suku katuhuna ka tukang ngagunakeun jalan luar. Kilek manehna nyerong hiuk pletrak gerakan teke monyet anu dilakukeun kudua leungeunna masing-masing ngahanca pigeulangna Mbah Urto. Dulur Barani tapi teteh lah gerakanana Mbah Urto teh bener-bener mata kaget. Sanajan bener dua leungeunna geus bisa dihanca, puguh kekerna teh teu beda ti weusi. Manehna kalaka malik bari ramo-ramo dua leungeunna terus nyuruntul deuk ngagabres kana beuheung. Ku kituna ngagentak Sidik lunjat ka tukang supaya aya lolongkrang pikeun males narajang.
Tapi Bah Urto jadi asa dibere papan, sakilat manehna ngarobah gerakanana. Nyatana gempuran pereupna ayeuna mah nu ngadius deuk ngahanca palipisan Sidik. Atuh Sidik ngagentak ngagunakeun lengkah salapan. Deus, pigelang Bah Urto dihanca ku potong tunggal. Tapi bareng jeung eta pereup kenca Bah Urto ngadius dina kecepetan anu lain takis-takisaneun. Duk, kena pisan kana palipisan. Dua sorak agerungna meh bareng sarta Sidik mah nepikeun ka nganggeblag dangkarak atuh korejat manehna teh hudang deui. Tapi kakara oge nyelegedeg, Bah Urto geus nyebrut manten ngagunakeun gerakan taji malelana. Sidik ngaranjug atuh lantaran geus taya bahan pikeun ngejat. Tapi manehna teu leungiteun hojah, ngagentak manehna ngawangun pasangan gelap ngampar. Jebrot! Gerakan taji malela sagemleungna dipapak ku gerakan gelap ngampar. Tapi lantaran Sidik mangalakukeunana bari ajeg dina tempatna, nya manehna nepikeun ka ngablesat ka tukang anu saterus teu ngagebut satakerna. Sedengkeun Bah Urto ngageblagna teh tidinya nang karak bengkang. Puguh we pikeun Jaka Santang malah ini ngaranjugna. Nya kitu deui Manora Suma jeung Ki Jahri. Teu kira-kira barang mireungeuh Sidik ngagebrut teh. Ku kituna ngagentak manehna jungjleung laluncatan ka hareup. Nyatana ka hareupeun Bah Urto, nu maksud deuk ngadang bisi Bah Urto deuk aya gerakan deui ka Sidik ngan bae kanyataanna mah teu kitu. Sanajan bener Bah Urto teh tacan rumah saka teter, tapi ari kudu neraskeun mah geus taya daya deui. Kahiji ngingetkeun lawanna teh bener-bener tangguh. Atuh kaduana ras inget ka anak buahna anu katampona sakitu geus matak pikawawureunana. Nu matak barang manehna nguniang deui hudang, gorowok wae ni tah munur. Geus kadenge parentah jadi guru mah tiluanana ting korejat harudang sarta jungjleung laluncatan kana jalan torobosan pentaseun jalan korang. Sedengkeun Bah Urto mah henteu lumpat, tapi manehna munur launan bari panonna teu lepas tinu tiluan. Ngajaga anak buahna supaya bisa rada jauh heula. Keur kitu korejat Sidik hudang paparanna mah manehna geus terus ngajorelat pikeun ngudag Bah Urto. Anu harita keur ununururan pikeun ngajaga kabisi aya nyatana lawan-lawanna terus narajang. Tapi ku Jaka Santang dihulag. Ongko di Bah Urto mah oge kaburu ngagajleng ka jalan satapak. Nyatana anu narobos ka kebon teh. Kan bae Dik, antep. Teu kudu digurung gusuh lah. Ayeuna mah ayo we urang bebeya heula ka Panata sareng nyuhunkeun ka manangna. Jaka Santang nyaritana ka Sidik bari nyekel kana leungeunna. Sumun kitu we. Ayo. Atuh. Nya sae kitu lah. Mangga atuh urang muli diwe beung-beung teu acan wengi ieu. Nu dimaksad teh bilih Panata ka Bujeng Kulem. Manora Suma ngahaminan kana pangajakna Jaka Santang. Geus kitu mabring atuh sarerea baralik deui. Sajeroning laleumbang teh hiji oge taya nu nyarita sakemek. Masih keneh tacan rine tina kajadian bieu anu kakara-karanapan kumanehanana. Bari hate mah teu wudu ditapuk ku tanda tanya. Nah hade kamarana sarta naon maksudna. Lumatak Bah Urto sabaturna pasangrok di lebadinya. Tos aya badu bangplak dulur karaosnya. Ku kituna dur hapunten pisan. Cag ieu carita si Buntung jeung Jaka Santang urang tunda heula. Kalayan ditutup wae. Wabillahi taufiq wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.